Anggarannya ada? Nyondong Pak. Nah, salaman. Siap. Atur nuhun Pak. Nah, ini Pak Polisi ya, ieu cenah ajeuna, ini boga gagasan. Geus dan ngitungna. Nah, ayeuna akang langkahna kumaha? Sok. Abdi mah objektif ya, hukum jalan, administrasi jalan, pemerintahan kudu jalan. Ada eta mah painten abi mah piragi ukur si holis, ukur rakyat biasa. Terus meureunana soal hukum ada teu terang asli. Akang rek lapor we. Abi teu berhak menghakimi. Nya teu, mun akang merasa tidak nyaman, merasa terancam, merasa terintimidasi, lapor aja ke Polres. Terus papanak sareng bapak mah, sareng sadayana. Alhamdulillah. Ya, jadi bisa merasa salaman. Bisa bagi polisnya abdi meureun hampuranya keluarga abdi meureun sadayana perangkat desa pilih aya ucapan-ucapan abdi nu teu geunah hapunten bernya polis rasaan mah abdi teh nya ka polis teh irahapeuna we nya aya kita ya tawaran kopi pasti kopi rokok mah ya maksudnya nya saeyeuna meureun keluarga abdi anu kamari meureun anu dina TikTok viral bareng kayak intimidasi Pak Holis sim kuring berkeluar minta maaf sadayana ka Pak Holis tos dimaafkeun ti alhamdulillah sok atuh sasalaman ari mau lapor polisi moal telangkung anu penegak we abi mah tadi ya sakatuh diserahkeun ketawi betul nya lah ya kan tadi cia itu namun bisa ya nanti yang orangnya tanggap beres ya sok jangan itu ya sok jadi tidak ya nuhun ya sadayana ya, tinggal abdi ngawujudkeun janji abdi hiji janji ngomean jalan dua janji reboisasi kayak nonton nomor kadesna kirim ke saya ya cara nomor holis kirim dua-duana nanti kepala dinas kepala dinas kehutanan nakeur ka dieu aya kepala dinas kehutanan perlu juga dia aya di hareup imak abg ambles kudu moyan beres. Tuh dituduh dari teteh. Bapak atuh. Nah, dia bayar lunas 5 juta ya. Ayo lunas bayar. congkreng gitu mah. Teh dah. Mama sarasna mah tapi aya mah sok we tamihan deui. balik ke rumah tuh Kamarnya Pak? pakai di sini Salam. Salam payung. Mak. Ya, tak, teman modal nom. Ya tinggal dagangna. Pak Kades. Ya, Pak. Ini jadi gini nih Pak Lurah, di Pak Lurah tuh kan ada areal kosong. Kayaknya sih tanahnya juga tanah HGU ya. Oh iya. HGU. Perhutani, Pak. Tapi nanti warganya suruh diidentifikasi nanti percontohan di Garut untuk program reboisasi. Jaga Lu leuweung. ngejo teh geuningan. Siap, Pak. Jaga leuweung. Jaga leuweung, siap. Anu sakeluarga 2 hektar. Semun siap, Pak. Nangke dibere ayeuna kan bisa kena melak Januari. Ya, sangat. Berarti mimiti Februari mulai gajian 1,5 juta Siap. sebulan teh. Siap, Pak. Oke? Siap, Pak. Bisa? Insya Allah. Anggarannya ada? Nyondong Pak. Nah, salaman. Siap. Atur nuhun Pak. Nah, ini Pak Polisi ya, ieu cenah ajeuna, ini boga gagasan. Geus dan ngitungna. Geus gampang 5 juta geus kurang sok salaman. 40 bener lain. Geus gampang salaman. Nah, sok. Beres. Oke, siap.